rumah tangga Rasul mal aya anu pangromantis alam dunia iwa pangromantis nama rumah tangga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi oneng isi aya Rasulullah mabakat romantis manggil ka bojona ge ya hadhil humairah iya kembang eros anu kabeureum-beureumman gitu Rasulnya saking ku romantisna rumah tangga Rasul. Ari urang ku salaki ku caroge sok dipanggil naon? Hah? Bebek? Panggil naon? Mamamnya masalah. Kembang eros anu kabeureum-beureumman. Untung we henteu kembang kababarotan oge. Hadirin rahimakumullah. Alal itlaq secara mutlak moal aya makhluk anu pangagungna iwati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak lamun ditaroh ce sahacik nabi rasul nabi anu terkenal paling ganteng paling kasep saha ce? Sing tarik nabi saha? Nabi Yusuf alaihi. Tapi kan ku kaganteng-ganteng na kasep-kasep na Nabi Yusuf, tapi kan kaya hiji istri seolah lain kapitnah atulah tergila gila dengan kakasepan nana dengan kagantengan nana. Cek tadi Kangjeng Nabi teh pangagung pangmulyana tidak sagala sisi. Alal itlaq berarti lamun dek ngujur, lamun dek ngukur karena ieu keterangan walar cek. Ganteng mana Nabi Muhammad sareng Nabi Yusuf walar. Wihandi kasep mana Nabi Muhammad jeung Nabi Yusuf cek kasep kana Nabi nah atuh Kangjeng Nabi Muhammad teu terkenal dina kakasepanana nya dan anu terkenal kagantengan mah Nabi Yusuf justru gitu Nabi Yusuf. Nah atuh dina Quran teu terang-terangan nyarioskeun kagantengan teu terkenal kagantengan Rasul. Dikarenakan kenapa? Di balik keahayaan Rasul, di balik keindahan Rasul, di balik keagungan Rasul, justru nu dipuji ku Allah teh sanes gantengna tapi akhlakna. Kahartos je. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tuh itu. Upami urang ngaos marhaba deba berjanji Syekh Abdurrahman Ad-Dibai aya bahasa kieu. Alifiyul anfi hidungna Rasul mah ibaratkeun alif mancung mancrit bangir gitu nya eta hidungna Rasul beda jeung hirung urang mah lain alif tapi naon lam alif urangnya hirung urang mah lain alif ya astagfirullah lam alif atau lam jeung wau. Jadi semua jungkir saya tikirnya. Itu orang begitunya. Masalah. Mimiul pami. Cangkemna Rasul, mulutna Rasul anu mulia mah ibaratkan harap mim. Beda jeung cangkem urang, beda jeung mulut urang. Wau dicampur BSD urang mah nya. Wau dicampur ABC tanya. Masalah. Makhluk-makhluk anu agung. Hadirin rahimakumullah anu kaberibados diagungkeun. Mudah-mudahan ieu urang. Naon sababna ce hayang menang syafaat Rasul teh teu gratis. Malahan hayang menang syafaat Rasul teh tidak mudah membalikan telapak tangan, akan tetapi hayang menang syafaat Rasul teh butuh pengorbanan anu sakitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar ngadawuhkeun saha jalmi anu nganapakahkeun sadirham pikeun maulid Nabi, pikeun macakeun maulid Nabi. Gitu tahnya maka eta kana rafiqi fil jannah, maka eta jalmi niscaya bakal jadi sobat kami di surga, bakal jadi batur kami di surga. Ngance dangukeun omat dangukeun caur paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi hayang kenging syafaat syafaat Rasul teh kumaha diceruskeun di kitab Johar Tauhid. Syafaat Rasul teh bila mana engke urang di akhirat nya gitu heug diponis urang teh bakal kana neraka ku Allah teh diponis anjeun dipastikeun bakal asup
ka neraka. Ngan ku sababa silah kaing syafaat junjunan tetulus ka neraka aja. Jadi peryogi teh syafaat teh peryogi teh. Butuh teh. Masya Allah, Masya Allah. Atau naon jelema teh boga dosa salaput hulu. Ti luhur teu pikeun kaharap teh pinuh ku dosa. Supaya rajin kieu teh di bojong tara. Punten tong kasinggung. Moal kasinggung moal. Suara jen kieu nya keur naon puasa. Da geuning urang mah tara puasa oge duit boga. Awak cager. Aya kitu teh. Aya teh. Nu mana? Hah? Nu mana? Rahasianya. Insyaallah. Kan bae keur naon salat. Kitu pokna teh nya. Keur bae. Da urang macana ning teu salat oge duit boga. Awak cager. Kitu alasanna teh nya. Baju kabeli, imah kabeli, motor kabeli, mobil kabeli. Nah, salat teu salat ge urang teh beunghar. Nu kitu aya, nu kitu aya. Naudzubillahi min leres mangga ceuk. Bisi teh mah di ayaan berpendapat jika kitu, bisi di anu pemahaman jika kitu, waler ku urang. Kumaha walerna? Jang dawukeun Firaun hirup leuwih ngeunah tibatan mangga.